mun aya orai hideung ngaringkuk atawa lempang hideung mas ulah waka dipaehan sebab eta mah kadang-kadang orai bener kadang-kadang jin ngarupa orai. Jadi lamun aya jin ngarupa orai hideung warnana hideung ulah waka. Lamun ngaringkuk orai teh adana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar nyana keke ngomong orai pakai adzan Mekah dong Bismillahirrahmanirrahim. Urang neruskeun tentang pembahasan hewan-hewan nu halal nu haram. Ayeuna aya hewan anu sunah dipaehan. Sunah dipaehan, geus lamun dipaehan ku urang menang ganjaran. Sunah dipaehan. Masya Allah karim. Khamsun tuktanna fil hili wal haram. 5 jenis hewan sunah dipaehan bawa di tanah halal bawa di tanah haram. Tidak terkecuali di mana baik. 5 sunah dipaehan. Nomor kahiji al-ghurab manuk gagak. Manuk gagak nusuk di luhur wak 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 eta sunah tadi paehan. Belajar orang nembak pakai Bunyamin S. Tuh kan hiji teh sunah. Nomor kaduana nu sunah dipaehan teh wal hidah manuk kokok bluk. Urang memalenunya oh iya ka kokok bluk kecuali sieta. Sieta nyaho ka kokok bluk sebab baturna. Kokok bluk teh kendaraan kuntilanak atuh pan nyana. Eta kokok bluk. Sudah dipaehan. Serem manukna teh serem. Kieu babun kurang ditewak dah jadi serem culak ciluk matana. Wah, sieun urang deuleu kokok bluk. Buek. Kokok beluk teh bahasa baheula bahasa kedirna buek. Nureuna maju bae jakelan beuteung. Eta kokok beluk garana buek. Wah, sunah eta teh dipaehan. Ketilu sunah dipaehan teh fa'rah berit. Cek kurang Jogja mah berit. Nyana kan tikus jadi itu dah dibawa ke urang nyebut berit. Nyana teu bisain berit. Terep. Orang Jawa itu doyong. Orang Jawa. Jadi kalau berit jangan apa. Tahun kurang berit, ujung-ujungnya birit. Saya Jawa mah. Sulah tadi paehan tikus beritnya. Beda jeung cucurut. Cucurut bata kan teu ngarusak cucurut mah sebenarnya mah. Cucurut mah ngadoakeun ka urang dina kitab Hayatul Hayawan.
ngadoakeun nya nama ka urang lamun nyana terus tanya nyokot tulang ke ngadoakeun ya Allah ya Rabbi unggal bae kula majeng tulang bae ya nu bogan aku pelit-pelit deui Gusti jagelna tuh bere rezeki nu gede jang nu bogana abeh kula ulah ngadahar tulang bae beri tuh kos kitu lantaran terus bae teh dibere-bere ya otomatis nyanda ge sarua ujung-ujungna mah ngintip awas ya ku aing ramona gegel sia ku aing loba jelema nu gegel ku cucurut pelit tilu nomor gaobat sunah dipaehan teh akrob kalajengking sunah dipaehan termasuk bayombong eta sunah dipaehan bayombong eta bahasa Sunda dia mun bahasa anu keren nama bayombong teh kalabang keren mah kalabang itu mah bahasa Vietnam kalabang bayombong bahasa urang sulah termasuk min jumlati aqrab kabeh kelima nu sunah dipaehan teh kalbul akur anjing galak tepuguh ta eta teh sunah dipaehan tek baheula mah sok nyieun kalabesat di lembur terus di pondok nyieun kalabesat anjing pagulidag galak dipaehan nasanggeusna urangnya hewan teh sunah dipaehan teh nu lima tadi kumaha hukumna lamun didahar ya kuari deuk nyaritakeun hukum ngadaharna mantap wa yahrumu mandu dimakmanu dibakotlu haram ngadahar hewan nu sunah dipaehanana model tadi di dieu contohna kahayatin model orai ge sarua termasuk kana sunah dipaehan orai letik orai sedang orai gede sunah dipaehan paehan lah orai kecuali dina fawaidul makiyah mun aya orai hideung ngaringkuk atawa leumpang hideung mas ulah waka dipaehan sebab eta mah kadang-kadang orai bener kadang-kadang jin ngarupa orai jadi lamun aya jin ngarupa orai hideung warnana hideung ulah waka lamun ngaringkuk orai teh adana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar nyana ge ngomong orai pakai azan Mekah dong sial ta orai aduh ya Masya Allah bisa ngomong atau mau tidak mau orang kudu Allahu akbar Allahu akbar jadi orang ngerti ngelosot tapi lamun haji pendek ada Allahu akbar Allahu akbar digegel siapa ini betah aing ngadenge adzan sia orang ngegel teu betah ngadenge sorana aduh Masya Allah tah orang adzana engke tutupan lamun cicing bae tutupan make naon bae bek lamun nya maneh orai sok di dinya bae maneh tapi lamun bade lain orai eueuh atau ngoloson eta mah 100% bakalna mun kurang amun aya bae tutupan
mun bener lain orai sorangan ngahiang atawa ngolosot kula alal hak di imah ieu teh sering dah bab di dieu di imah ieu loba jin bari geus di imah teh jin melulu tuh pernah terjadi kerja oleh tikene di tengah imah teh orai bade ngaringku ya Allah ya Rabbi geus nyaho geus dibere beda ku abah mun aya orai di dieu ulah dikukumakeun antepkeun atau adzan adzan lah kula adzan Madinah hari itu mah bukannya awas ya mah eta mah kasaksian jadi dia langsung kula can anggeus azan can anggeus karek datang ke hayya 'alas shalah robah naik ka tihang ih naik ka oraina segede leungeun kieu oraina ieu segede leungeun gede aya urut kancing dia baheula mah kayu secang da aya urut kancing teu di kancingan bolong jadi pindah liang baheula makan aya kasalahan tukang bas baheula ngaranna ge aju teh ditutupan deui tah di pelebah deui eta teh kamar ma ilot baheula ngurus emak nah naik ka dinya aya liang sagede kieu kan kancingan kunaon ai oraina bade sagede kieu ai asup ka liang leutik asup je cek urang ieu mah kos nu di TV teh aya film naon kareta film naon kara ngomong sia wah keluarkeun ji teu betah mah ngaji jeung teh tah eta urang sok pada kieu aya liang leutik asup jadi kula tungguna mah tina sieun seserian sorangan manggading sorangan bae aju seserian eta kula seuri teu asup kieu bae wah si aing kaluar deui asal ieu teu beunang diseng seurikeun aduh aju kula tek cicing deui teu seuri asup deui ka jero ieu alal haq pernah terjadi seperti eta Masya Allah nah panggil-panggil eta dina Faidul Makiyah kade azanan pernah terjadi di pondok pesantren Kerese Garut udah zaman Mama Busrol Karim aya orang di hadapan masjid didinya aya Mbah Oni ngaranna keur urang kula pesantren ka itu Mbah Oni teh aya kene diketrok make tungkedan cah kelepek tok getihan huluna paeh tak orai teh Masya Allah jadi masalah eta orai paeh teh lantaran loba santri nu kasurupan di samping kasurupan loba nu leungit uluh ieu orai gara-gara di paehan ternyata lain saorai-orai mah telila kiaina leungit Kiai Oco atau Mama Oco Kiai Busrol Karim leungit jago ngaji Mama Busrol Karim terkenal Mama Oco eta teh rekanan Mama Satibi tuker ilmu Mama Oco jago Syamsiah Mama Satibi jago ukudul Juman jadi dia pasti ini urang tuker cak na kula ngaji ka ente Syamsiah ente ngaji ka kaula ngaji ukudul Juman jadi ngaji lah teh jarago kabeh entek balik di gentur ge diiring sakareta ngiring lagi teu kira-kira baheula mah eta teh kan kareta teh pohara diiring ku sakareta ku jago-jagona ngaji yes teu kacaritakeun eta urusanna ieu mah urusan leungit mama teh leungit dibawa ku raja jin ka negara Azrak negara jin ieu mah asli ieu mah dongeng teh lain fiktif asli
menang lah suka ajak ke negara jin ternyata geus aya ratusan jin di harapan mayit dek nyalateun. Jadi ieu mama teh diajak nyalateun ngan ajak debat heula. Masya Allah karim. Jadi mama teh diajak ke negara jin maksudna dek dipaehan. Sebab mama termasuk maehan anak kaula orang nu dipaehan teh anak raja jin panganten kene. Iyalah ayeuna debat atuh jeung mama. Ieu mah Allah Maha Kawasa, Allah Maha Suci, Allah Maha Agung, Allah Maha segala-galana dek nembongkeun kagagahan ilmu mama oco ieu teh datang ke debat jeung raja jin. Geus lain jeung jelema deui. Wari mah batur mah saya teh jeung papada manusia. Ieu mah di negara jin eueuh batur. Lamun eleh paehan. Metak mama di dieu. Di ditu kan make Al-Qur'an. Setiap jelema ngabunuh jelema ngabunuh hewan aya hukum-hukumna nya ngabunuh jelema bunuh deui. Nah, ieu anak kaula penganten terbunuh maka kula menta tumbalna kiai dilawan ku mama. Cek mama teh kieu lamun manusia ngabunuh manusia paehan tapi lamun manusia ngabunuh jin komo jinan teu ngarupa hewan anu lain. Ieu kan aya hukumna sebab kami sabangsa jeung manusia kami teu sabangsa jeung jin. Maka kulantaran kitu dina Al-Qur'an ge dijelaskeun wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja beunang kawin sote papada anpus manusia jeung jin mah keheula. Wah di ditu teh aya Mahkamah Agung segala rupa. DPR nu teu kaluar di demo ge kaladir di dina kabeh. Wah di negara jin teh masyaallah MK na aya. Masya Allah presidennya ini ke Kalimantan eta di negara jin teh seperti eta mua poharana luar biasa debat mama teh di negara jin. Ya Allah dengan kecanggihan dan kecerdasan mama eleh jin teh ngadu ayat suci Al-Quran, ngadu hadis, ngadu ijma ulama. Panjang dong memang ke aya bukuna di kula baheula mah dibuat di Bangle Bandung tapi kula mah boga sejarah khusus kresek lantaran kula kan menang incu ye kula sok iris ya boga bukuna khusus sejarah pondok pesantren kresek anu baheula mama dibawa ka negara jin ka negara Azra. Eleh lantaran eleh dihampura ngan moal menta perang imat singkatna bae singkatna debatna lamun dicaritakeun panjang kemudian singkat cuman minta mohon ieu pamajikanana nu hirup kene panganten ngaranna Siti Kolbuniah tetep deuk pesantren di Kresek ulah diganggu cek maneh insyaallah cek mama ai kos kitu mah geus masalah. Yes, mama akhirnya dipersilakan untuk mengimami. Ya Allah, di negara jin. Mama kita ngimaman di negara jin. Kulantaran cek mama kan besi engke di debat deui. Kan kula mah bangsa manusia. Iya, bangsa jin. Kulantaran cek itu kula embung. Maksudnya lain kuda naon engke tah cenah cek sia beda. Pengimaman kan jin mah kitu ulet jin mah. Nah, tetep mama embung akhirnya ridho ikhlas ulah ngamasalahkeun masalah pembunuhan tapi kaulah menghargai atas ilmu Anda ilmu mama silahkan mama supaya ngimaman di negara jin oh biasa di urang mengimaman covid bae ge pan anu make ruku sagala pohara jasa kena corona di imaman ku nyana ruku
Masya Allah. Aju jahar deh. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa. Waladhalin. Nu di tukang negara goblok. Amin. Cak yang nama taraweh meren. Macam-macam. Di dunia ku hari macam-macam jijienan jelema. Ya Allah, ya Rabbi. Kabohongan teh geus diciptakeun pohara. Antara bohong jeung bener keliru di akhir zaman ini. Mantap hati-hati, salametkeun diri urang bae ku ari masing hade. Si hade geus salametkeun diri urang bae pun tayangan. Jelema nu lurus, nu jujur, jang nyalametkeun diri urang. Kadituna ieu beuki bahaya. Zaman kula leutik masa pira TV ge hitam putih, abyad aswad teuleung. Nya bener nyon teh aing gitu. Kabaladina kolor. Si eta mah make kolor wae kan. Kolor dah kabaladina. Dua dia mah geus HP dan lain sebagainya. Ya Allah. Nah, ieu mah keur carita mama aju salam. Pulang deui. Wah, kaget mama leungit. Ternyata kitu ceritana dong. Oh, ajib. Luar biasa. Ya santri dek Jumatan balik Jumat bawa Jumatan gak makan jauh balik Jumat kan babarengan kunaon mobil sedan Mercy baby bed Masya Allah sebenernya mau dipikiran mamanya ya mobil mewah kaditu dek naon tuh kalembur tapi kulantaran ngaranna ge santri kaget ya nak digerokeun dah ayo ka dieu naik cenah gana beusi balik ka karese ka naik atuh sabulan dibawa ke negara jin sabulan gara-gara Mercy tadi bantak si hade besi aya Mercy nah nya si eta mah hayang nyaho cenah ka negara jin itu geus mal balik deui si mah wow geus pokona bacaan ahli hikmat geus diketrukeun tetep bae teu balik-balik ujung-ujungna mata kerub ka Gusti Allah aya di luhur para aya blue begitu mama ngadoa blue teu bisa dicekel lesang sakumaha belut tapi tetep terus dicekel aya engke dongeng panjang nama ti mimiti akhirna beunang biasa deui per detik ieu masih masantren kene Siti Kolbunia didinya masih keneh aya kuari jinnat teh jeung kuari mah loba anak baranakan meureun nyana kawin deui ngan teu ngondang atuh loba nu ngendong didinya tamu dulur wah pokona mah pemandangan anu aneh-aneh teh aya. Nah, mimiting ke ieu tah naon garang-garana lampu dioyak-oyak atawa nu leumpang atawa engke aya nu bujur gede. Bujur teh gede jasa gede. Kan aya bujur pang gede-gede lagi meureun sagede Ratmi 2009 lah. Gede gitu lah. Nah, ieu mah ibu gede mah tiluan eta. Kaget. Masya Allah. Nah, carita ore hidungnya mah dongeng engke panjang nama kayak insyaallah pukula diwangen ti awal tepikeun ka tamat tepikeun ka diasukeun ka mangle tahunan seluruh pesantren di Indonesia apalin bahwa kresek pondok pesantren anu pernah guruna ka negara jin jago-jago ngaji nah terus lanjutkeun tah mama oco terus lainna kacingan imam terus mantuna Kiai Haji Motoha terus ade Kiai Haji Abdullah terus pika ayeuna teh ceng ending Abdul Qadir terus besan kula tan ieu ceng terus datang ka ayeuna jina aya kula pernah sakali pengalaman di dinya teh pernah sakali kieu pernah sakali mah unggal ba'da maghrib ngaji tas ngaji sok dipanggil ku kiai dibere cau jeung kolak mama tah anu saja mah teu bageur heran nah mesti ieu mun santri moal digrog-grogeun moal da potongan lain santri tah mah tuh penjahat tak
kesimpulan apa panjang iya pas malam harita kejadian ayah raramean di kitu alun-alun ayah pengajian nu make kitu teh botol teh ya baheula mah di urang mah Bogor ya itu Ki Ahmad dan saudara Ki Ahmad Ki Bala ieu mah aya deui teh kiai ka ditu kabeh santri kula teh nyaho aya raramean selenting aya raramean teh henteu melu barang balik isya digerokeun teu kebal langsung ka kobok sepi amat sih sikula ieu pondok sepi amat eueuh hiji-hiji aca aya ge anu rada dewasa masih kana di masjid kula mah digerokeun ku mama nah isi sepi-sepi teh sikula ieu asuh turun deui ya sepi turun ka cai barang neuli jam teh geus jam 9:30 sebelah lah ka kamar sorangan aya nu ngagedrog-gedrog ieu tah naon ngaranna pan make triplek digedrog nya dug alhamdulillah aya batur aing kade sia asup rada kenceng dug ka dieu sih ka dieu ka jero geus ulah sok gedug-gedug kitu aja ka dieu dug jeh pan pancang amat sih goblok sia lain ka dieu nahan baru tasa kerasna nyana baru dug buat kitab segala naon aya di luragan kabeh wah ieu mah lain jelema sakulah teh lain geus kaluar butak harus lumpah kita dikunci deui lawang ge wah bahaya cek gue bahaya ieu harus bab sakenceng-kencengna jelema mah moal datang ka raragagan kitab segala luragan geus kabeh ya Allah ya Rabbi nah geus datang ka handap neangan santri hiji-hiji acan neangan kamarana jelema cek aing teh ieu ai kunaon muncul di handapeun tanggal buah aya make kebaya hejo ieu na disanggu ya sewe siga mojang priangan mah gitu lantaran geus dimimitian ngegedrug-gedrug wah iya lupa deh ada jeung jin mah Masya Allah geus eta lalakon sakali salila di itu 6 tahun teh sakali kejadian model kitu sajeuna teu pernah babaturan kula urang Cicalengka batur aya kegiatan ngariung segala nyana sorangan bae di majelis kieu lah sakeuna Siti Kolbunia jaing kawin encan sakeuna ieu ajo kesepian babaturan eueuh coba pun bener-bener sia aya di dieu hayu ka dieu kieu bae teu bari ngaco ngomong ge bari ngaco kunaon aya nangkep nyana atuh ditangkep aduh ieu lah ieu di dieu ente bisa ngomong di non kadang itu dibekem aduh kembali itu terus bae ditangkep punya data atau pan ditangkep nyaho ku jin mah itu lain rarasan bang memangna kurang dah ditangkep geus wallahu alam sama kaditu namangan aya keneh kuari lah menang tangan kaditu men ente teu percaya ge kaditu 100% ente kan itu terus berarti maghrib bisa bangsa jam 9 mana Siti Kolbunia kayak gini Noel iya ayah kayaknya ayah nama santren kan iya mau diceritakan dongeng nak di awal enggak ya kalau boga lantaran keluarga dibere buku sejarah eta khusus ceritakan kejadian jin Siti Kolbunia. Nah, eta ge ngarupa orang hideung, tah ngarupa orang hideung. Pandeglang can lila. Can lila di Pandeglang. Aya orang hideung di paehan teh. Kalap terus. Ieu na kos orai bae. Kos orai geus ka Kiai Hikmat, geus ka dokter, geus ka mana.
akhirnya yang ngimpi nyata anak masuk haji ka di ngimpi titah ka dia ini diberi cai ulah ka dia tuh cokolatnya geus gering gerak ka dia jeung naon diberi cai bae tuh Masya Allah alhamdulillah moroto padahal mah cai lagi menangi kulah-kulah acan ya nyenom kan terus mun teh cager pae ge eta heran da moroto mentah cai ka dia 2 kali cager eta dongengna kos kitu kulit teh mehan orai ge kajen kuku mah geus sebab cenah kos orai ulah besi aya orai hideung amanat di mana bae di imah di luar di jalan ya deh baheula mah ditembong-tembongkeun kan ku kolot teh sing ade ulah lelempangan waktu tangari urang lamun lembang bata orai hideung istirahah sisi jalan baheula masuk ka di kokorolokan disebutna hadapan tangkal sering kali ieu orai warna hideung ulah dipaehan sebab anak kalana jin merupa orai azanan mun di urang komo keur carita orai biasa mah sunah dipaehan haram dagingna didahar orai naon bae cenah mah kiai orai sanca ngeunah mendingan japuh bae jeung orai haram orai kecuali dalam keadaan darurat ad-darurat tubihul mahzurat cara tentara waktu keur kacaritakeun di tim-tim Aceh ku darurat amunisina geus eueuh mun teu dahar mun teu ngadahar orai ieu bakal hilang ruh teu naon darurat tama kos kitu mah nya ngan ngadaharna ulah juga ngeunahan begitu dibeuleum diuyahan enak ini terus bae beak sok bodek ieu orai jeung aya mamala setiap anu diharamkeun mun didahar aya mamala ke cerita mamalan wakrabin jeung kalajengking termasuk bayong-bong daeta teu haram didaharna lantaran sunah dipaehan gurabin abko gagak anu warnana kulau eta ge sarua haram didaharna lantaran sunah dipaehanana hidatin mon kokok bluk haram didaharna sunah dipaehanana parotin jeung berit teh baheula mah mun aya urang lumpat ku ari mah berit mun aya urang nyamperkeun jadi urang teh geus dianggap rekannyana jeung sieu mah komo sohib sohib ya ngaku sorangan beritna ge bahkan ti ieu ge geus pengakuan jadi sama-sama saling mengakui cak berit ini sohib saya caknya lagi ini friend saya waduh wahara eta berit eta haram didahar aduh kuari mah geus sabaraha kali urang ngadenge kasus berit dijadikeun baso naudzubillah min dzalik wa min dzalik wa min dzalik urang ona meureun teu nyaho mah walaupun geus nyaho paling ge urang gila doang tapi nyana mah tah anu nyin baso dorakana engke dihareupeun Allah tanggung jawabna kumaha ya Allah ya Rabb anu kamari ieu nu di ditu di Lampung ge burit balaya Lampung nu pernah di dieu di Tangerang di handapeun kitu naon gara-gara got lontaran bulade atuh punyana di Paraban horenganan dijadikeun baso nah ieu haram jeung wa kulli sab'in bari setiap hewan galak anu ngabahayakeun dek gede dek leutik bentukna dek kumaha bae hewan galak hewan berbisa
anu galak yakni anu ngabahayakeun haram di dahar dagingna. Cik Gusti Allah wa zarural ismi wa batinah. Wallahu a'lamu bimaradi wa zaru jeung tinggalkeun ku anjeun utruku tegese taringgalkeun ku anjeun zahiral ismi wa batinah dosa-dosa nu zahir dosa-dosa nu batin. Dosa zahir tayane alaniyatahu dosa anu ngedeng kadeuleu ku mata berarti dosa-dosa jasad. Dosa nu patalina kana awak zahir kadeuleu ku urang. Nomor kedua dosa anu batin nu tersembunyi sir nu aya di jero qalbu. Jauhan. Dosa zahir jeung dosa batin teh wajib kudu dijauhan kurang tinggal gitu. Insyaallah. Di zaman jahiliyah baheula zina teh zina lamun zahir eta dianggap dosa, tapi lamun tersembunyi teu kanyahoan eta teh halal. Di zaman jahiliyah teh boga aturan kos kitu tah. Lamun ngalakukan zina jelas-jelasan kadeuleu kanyahoan, ieu kena sanksi, hukum haram tetep. Di zaman jahiliyah ge aya haram halal aya, sebab baheulana aya hukum, yakni kitab Injil nu diturunkeun ka Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Setelah kabelah dia 500 tahun lenyap ditahrib punyana 500 tahun ka dieu seakan hukum sadaek-daek bae. Sanajan aya eta hukum teh teu dipaelu ku jelema teh saat eta teh turunlah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibere wahyu Al-Qur'anul Karim. Iyalah teu beda jeung Injil, teu beda jeung Taurat, teu beda jeung Zabur. Hiji nauhidkeun ka Gusti Allah, hukum-hukumna akur bae. Zina baheula haram, kuari ge haram. Mabok baheula haram, kuari ge haram. Terus akur-akur baik. Adapun aya perbedaan-perbedaan jeung Injil jeung Taurat kuari perlu dikoreksi. Coba Injilna tahrif apa henteu, coba Tauratna tahrif apa henteu. Jah anu nurunkeun hukumna, nurunkeun kitabna Allah keneh. Kecuali bangsa puru-puru nu sautak saeutik yang mungkin aya beda ngan mayoritas nama aku. Nih kulantaran zaman jahiliyah teh seperti eta kabelah dieuna masih keneh eta teh hukum-hukum kos kitu teh tah dilakonan. Zina ketika kadeuleu ieu kena sanksi, ketika sembunyi mah teu kanyahoan cakna halal. Zina teh di zaman jahiliyah kuari di zaman SBY hampir kos zaman jahiliyah. Kuari teh aya. Hampir jasa mirip. Malah leuwih bahaya kuari. Leuwih jahat kuari. Baheula mah lamun aya anu kadeuleu kena sanksi zaman jahiliyah mah. Kuari mah dicitra ambalaya eueuh kena sanksi. Dicitra ambalaya. Tah di dinya tah. Di mana kiai tah? Di mana lah pokoknya di tah beta di tah. Di mana sih? Kawasan. Ku pake kieu nyaho eta barang liwat cangcut ambalaya. Teu kaburu kacokot beureun gunyana. Ya Allah ya Rabbi. Ai di dia dipuri mah aman. Alhamdulillah. Artina aman teh deuk kukumaha ge teu kukumaha. Aduh Gusti Allah lagu ge perzinahan di urang ya Allah ya Rabb. Kumaha buang ge di akhirat ieu tanggung jawab negara terhadap pezina-pezina, perlakuan-perlakuan. Ya Allah ya Rabbi, ada ringgis jasa ieu. Nu liar ge sakitu luar biasa lobana. Anu dilokasikeun ku pamarentah khusus Ambalaya sarua. Anu geus aya, anu encan aya dek dijieun deui loba. Geus puguh di hotel mah, geus puguh tempat rekreasi mah. Kuari Ambalaya
unggal perumahan. Masya Allah leuwih tibatan zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah mah tadi anu ngedeng mah nu jelas nu zahir kena sanksi, lamun anu sasamaran ka karakterna naon kuari mah nu jelas nu samar masalah leuwih jahat. Masya Allah. Matak turunlah ayat ini wa zarullahiral ismi wa batinah, tinggalkan kumarana kabeh dosa nu zahir anu kadeulean ku mata nu patalina jeung awak, baik dosa kabair maupun dosa sagoir, wa batinah jeung dosa nu tersembunyi anu ayana di jero hate. Dosa naon anu di hate? Dosa hayang kalem ku jelema salat, hayang kadeuleu ku tatangga salat, hayang kadeuleu ku mitoha salat, hayang kadeuleu ku pimitohaeun salat, hayang kadeuleu ku murid salat, hayang kadeuleu ku guru keur carita salat, keur carita puasa kitu kene ria. Ieu adalah batin dosa nu aya di jero hate. Lempengkeun Allah nu nita salatna Allah, anu ngalaksanakeunana nu ngamampuhkeunana nu ngawasakeunana Allah, nu rek kaganjarna ge Allah. Ka Allah bae sia tuh. Lantaran ke urang di akhirat teh kapan dipanggil ku Gusti Allah. Prede abdi nun coba salatna periksa malaikat, periksa ku malaikat. Salat taraweh tah. Hayang naon teh salat taraweh tah? Coba hayang ka aing apa hayang kalem? Hayang kalem. Kusaha percaya hayang kalemna? Ku pimitohaeun. Mana pimitohaeunana? Mana panggil? Panggil pimitohaeunana ka dinya. Tah. Ieu jelema taraweh. Liwat ka imah sia jeung deui nyana salat tarawehna hayang kalem tak ku sia ku pimitohaeun. Cak Gusti Allah titah cokot ganjaranna kanu hayang di alam tah. Cokot ka pimitohaeun lah. Nama tuh teu bisa ngaganjar, anda teu bisa ngaganjar, bilukeun ka ditu. Ka mana? Itu tuh. Itu mah seuneu. Heuh kaseuneukkeun. Dikanarakakeun. Batin da batin. Naon deui? Asod. Batur nu maju warungna nyana nu gering. Batur anu maju usahanana anu bengek. Batur anu kabeli mobil nya anu ngap-ngapan, batur anu kabeli deui mobilnya anu diopnam. Ieu gara-gara hasud nu kos kitu. Ieu teu meunang aya nikmat di batur haju nyengkelik bae. Eta panyakit batin nu kos kitu ngaranna. Wari sombong. Udah kos kitu bae ku tetang kototeng. Ya Allah, mobilna jeung nyanana dibeli ku aing, kabeli kabeh. Eta ngaranna sombong tak kos kitu tah. Bisa naon si sia teh aing ngadu jeung aing sombong ngaranna. Bukan naon si sia hayu jeung aing sombong ngaranna. Atau keur sorangan bae rarasaan ja aing pangsugihna, aing pangkasepna, aing pang sagalana. Ujub eta penyakit-penyakit batin nu kos kararita. Tinggalkeun wa zarullahiral ismi wa batinah. Dosa-dosa anu zahir mah anu kadeuleu ku urang kuari dosa teh hartina nu julayaan jeung parentah Allah Subhanahu wa taala nu kitu ngaranna dosa tinggalkeun. Urang mah pan kuari nu diparentah ku Gusti Allah teh dilaksanakeun, nu teu diparentah dilaksanakeun. Dosa malulu urang. Leletikanana urang di hareupeun imah isuk-isuk ieu bae mantes mandi bari ngaroko aya kopi di hareup. Nu merena pamajikan urang. Cek pamajikanana bari diuk di sisi Haji ke kamana teh seur bedeuleun. Tuh nu liwat loba jasa cakeun eta. Nu liwat loba jasa leulekeun karyawan. Tuh itu mah rada bagus tuh budak tuh. Cakeuna mah meureun teu dosa eta ngomong kos kitu teh leulekeun kos kitu tah eta. Ya Allah, ya Rabbi. Nya geus kolot umurna 60 tahun. Ya numpuk-numpuk dosa mata doang ya lumayan da dicolok ke ku malaikat eta. Ya Allah teu bisa sadar eta geus kolot ge teu bisa. Teu kieu lah aing mah geus kolot budak, ulah sok cari cing di hareup. Kunaon emang ge? Lah ribet aing deuleu sia. Aing kahalangan ku sia. Tolol teh Ki Haji.
jadi ya sok nyian dosa raka sia mata sia tah geus bae urang kudu nama tinggalkeun nu geus manggeus bo aing 50 tahun ka tukang deulean bae teu katobatan meureun kumaha geus kuari mah moal deui aing hayang-hayang teuing mah neuleukeun nu di imah bae jadi sia diuk diharap buka baju nek naon aing hayang neuleuh nu di jalan mending neuleuh nu sia galak kutang buka ih sok jangan naon lain naon lain deuleuh sia mah daripada aing neuleukeun batur ayeuna lah incuran deuleukeun di aduh Gusti Allah nu agung eta mah halal dek dideuleukeun ge masalah aya nu di jalan mah haram ajabiyah ulah di urang mah teh hesepan kuari di Arab kan rada deres di Arab mah sajore-jorena di Arab lantarannya nama pakai borongsong kan ka dieu kadang-kadang matana ge atuh teu kadeuleuan kapan make cadar deres urang teu bisa neuleuh di Arab teu bisa neuleuh sejahat-jahatnya di Arab pelebah aurat mah tetep mereka tutupan coba di urang mah masya Allah tuh hese aja urang make jilbab aya ge jilbab sakieu sapotong ada deres geus ai ieu ditutupan ai pingping ka mana-mana nek kumaha deui coba ayeuna ih geus hese bae kumaha di Indonesia mah jadi urang ieu hese jasa mata kata asal keluar berarti imah mata mah geus berdosa bae pasti jasa mata mah geus pasti jasa manta kuari ba atuh nu bagus mah geus ulah ka mana cicing bae di imah cak tatangga teh jeung cak murid-muridna kiai bloonnya kunaon emang bloon nyana ditahan ulah ka mana nyana ka mana bae kiai da si tolol ka mana bae ja kuari mah dek kiai dek teh saha asal geus loba keluar we pasti bae neuleuh aurat ajupan ieu hatena encan bisa aja encan dimimitian dijaga pan kunyana encan dimimitian dijaga encan dimimitian di naon kitu ngaranna di lempeng-lempeng hatena ai kitu mah nu geus tapakur sering gitu ngabebener hate ketika aya beureum atawa teu melu rada deres pan encan nyanana encan ka arah batin asal neuleuh nu geulis atuh aya sir asal neuleuh nu goreng cak teh teu resep tamah padahal tak kikituan teh doraka pan itu mah hideung itu mah pendek eta doraka pan kos kitu teh cak Allah pan eta buatan aing kabeh kunaon atuh sia ngagogoreng buatan aing lain hayu ku sia disyukuri kadanan sia atuh ku syukuran mah ulah-ulah ngomong janjieun teu becus atuh pan sia mah padahal buatan aing urang tapi teu sadar pan kadinya satungtung urang can ngaberesan hate kitu bae urang leuleuhna naon ge aju kadeuleuh bae pan ku urang naik angkot kebeneran jeung si Mbak make rok mini pan didinya sanajan urang make sorban dideuleukeun bae tadi kok mau buntu make sorban sakilang make sorban bae cak ate urang seutik deui tah asal urang make nyere mah disingkapkeun ku urang eta kumaha alaqora zahirul ismi zahir dosa lu zahir eta kakarak mata doang masyaallah encan cili encan kabelah ditunah atuh ayeuna mah kitu main catur encan main gaple main remi encan main bola kabelah dituna encan gegendengan jeung awewe encan kabelah dituna mah kholwah jeung awewe di kamar kabelah dituna mah kabair mawaan simba zahirul ismi wadar tinggalkeun wa batinah ieu hese mah tarolah nu zahir mah meureun ai ustad teuing mah nyana kajaga ku ka ustadan tad ban itu resep daek atuh aing mah ai daek bae geus aing korep ustad pa geus lain ka Allah nya lagi sarua lain ka Allah teh ge isharam teh teu meunang Allah berarti teh mah kadeuleuh ieu mah lain tuh aing pan ustad budak kumaha cenah lamun aing mah mawa kos kitu eta kan eta kos kitu teh geus teu bagus eta jadi nya teh kahalangan ku ka ustadan lain ku Allah jadinya nama sieun geus sieun digorengkeun ku manusia lain ku Allah sanajan kos kitu rada deres belah heuladanna rada deres belah
daripada diomong kita ustad ngeboncengan si mbak. Aing mah karena Allah lillahi ta'ala Allahu akbar. Ustad tolol. Aduh Gusti Allah ya sejasa ya. Sejasa ya jauhan dosa ya urang ya Allah. Ieu kakarak dosa zahir doang komo dosa batin. Dosa batin mah nu nyaho iwati Gusti Allah. Beuh meureunanan ieu dosa urang ria teh ujub teh takabur teh nu mantak itu dipetakeun teh dosa teh di dieu aya latifatul qalbi, di dieu teh aya nafsul lawamah, al-lawam, al-hawa, al-makruh, al-ujbu, al-ghibah, ar-riya, az-zulmu, al-kidbu, al-ghaflah. Nah eta teh nu kudu dipiceunan lalaunan ku urang bari merenung ka Gusti Allah, miceunan laom, cuad-cawad ka Gusti Allah, miceunan hawa, miceunan makruh, miceunan ujub, terus bae ku urang. Itu ti dieu ti handap ka dieu. Nafsul ammaratu bisu. Nafsul ammaratu bisu teh naon ieu teh? Eusina teh nah, al-bukhlu, al-hirsu, al-hasad, al-jahlu, al-kibru, as-sahwat, al-ghadab. Eta kan kudu dipiceunana. Ieu penyakit-penyakit batin. Neuk kumaha miceunanana nya hoge pan encan urang. Meraktekeunana ge kapan encan nu mantak ketika jol teh. Urang geus aya tupukar tapakur langsung bae resep jeung teu resep pan eta mah ngaranna sahwat. Ari geus makan ku urang diomean ketika aya nu resep dadamelan Allah. Daek sih. Tolol kene we teh kiai blon tapakur ku tapakurna. Itu bener gitu. Tapi rada deureuk geus we gitu. Ketika manggian sakit tuh bae. Mantak atuh sanajan kuku bahagia tetep bae ka Allah. Boga pikiran kieu. Atuh nyana-nyana urang-urang lantaran jasa sanajan dideulekeun nyana can puguh daekeun jeung dina daekeun ge jaing mah teu maksud. Kan mantep kan. Kan mantep. Dideulekeun resep eta mah sahwat lah ulah atuh. Pan urang geus terus-terusan mikiran tafakur. Jadi aman. Ketika orang neuleuh di kota, nya parutih, nya bagus, nya laluis. Tapi lamun urang ku nafsu mah bagus amat nafsu kan. Resep amat nafsu kan. Tapi lamun urang dipikir mah jieu atuh nyana-nyana urang-urang kunaon dideulekeun. Jasana jan dideulekeun nyana can puguh daekeun di bande jan dina daekeun ge jaing mah teu maksud deuk naon dideuleut atuh ngadoraka-doraka. Saha tadi kota nu boga pikiran kos kitu. Ayo coba ye sabaraha ribu jelema teu ceuli anu kos kitu bae ge. Ulah ki haji ulah lain ki haji dah bae lah. Ki haji na malah mah bagus amat jata akur jeung nu di imahnya. Tolol tak haji. Coba ayo. Lumantak aja resep ka kota ge. Ka kota deui lah. Bukan cuci mata. Lain cuci mata ngerebakeun mata. Eta titah ditinggalkeun wazaru zahirul ismi wa batina. Masyaallah. Yes, saya tinggalkeun di urang mah ye bab aurat bae di Indonesia ieu mah di Indonesia sajasa. Di Arab mah rada deres lah di Arab. Di Arab mah rada diris rada. Mentak eta urang hese jasa ketika tawaf. Satu sisi urang teh dititah tawaf. Satu sisi urang tawaf teh babarengan jeung awewe. Tarolah aya ukuran ka sentuh jeung awewe mah urang bisa taklif ke mazhab lain. Ketika urang teu bisa ngamankeun wudu urang bisa urang taklif ka mazhab Hanafi. Nu bagus berarti wuduna keneh lantaran eta mah sapaket ngaranna. Wudu teh jang toab, jadi toab jeung wudu sapaket berarti kudu ti wuduna bagi anu ngarti. Tapi lamun nu teu ngarti wuduna wudu Syafi'i, toabna toab Hanafi, pembatalanana ja bodoh teh atuh teu naon ja bodoh mah da yang dituduh-tuduh ge emang bodoh bae. Bodoh ieu cenah kula mah bodoh nek dibawa ka kuburan bae kieu cenah ieu mah. Hook tolol, bodoh hook. Teu bisa. Sapaket mah wudu jeung salat jeung toab sapaket. Nah kuduna ti wudu heula taklif ka Hanafi kemudian jeung toab namun bisa. Nah belajar kurang bisa eta mah gampang. Ketika orang antal jeung awewe gampang tama taklif dia geus ka Hanafi teu batal. Tapi miceunan resep mah itu budak geulis amat hese. Aduh itu orang Libanon bangun irungna mancung jasa. Lain babacaan innal afwa wal afiyah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Shalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah. Kuduna mah maca eta endan mancung amatnya. Irungna bagus tah.
Masya Allah, orang mananya KTP-na orang mana, suratan gitu, nomor HP-na sabaraha, tolol tak budak keur tawaf. Kapanggih jeung urang India, kapanggih jeung Pakistan, kapanggih jeung Libanon, kapanggih jeung urang Turki. Urusan tawaf nama babari, pembatalan nama babari, miceunan eta tah resep nu hese. Nah, iya satu sisi urang dititah nungguan ulah aya jelema awewe moal aya datang ke irah ge eta kabarenan urang jeung urang takron yang hideung kabarenan hideung janamnya rombongan brus urang aja nya hideung bau teh budak tentu dawa urang ibadah tawaf nyarekanan batur malulu heuh sugut pang hate pan Allah mandelekeun innallaha yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila qulubikum. Jende kumaha anu watak hararese jasa urang hayang khusyuk jasa tawaf mantak nu bagus batu tungkul we tawaf teh urang peureun bari babacaan atau babacaan onam lah teman teu dititah sapira doa menta teu geus we teu kudu atau baca Quran maca sholawat ayo coba deuleu nu tawaf aya nu kitu jauh malah masuk nutur-nutur saya kebetulan nah lumayan ceknya teh tawaf lumayan encan sa'i aja geus beres urang di masjid yuk baik ye pantitah neulekeun Baitullah Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman doana terus bae ka doa eta keur teu ngadoa ge geus neulekeun Baitullah urang diganjar 20 derajat neulekeun bae gitu sakedeung mah neulekeun kieu aya nu liwat bancung eleh Baitullah ku irung urang iya muter ka dieu aya deui nu ti ditu ka dieu muter deui Baitullah na teh ka deuleu eta urang hese masyaallah matak Fudel bin Iyad banggeus teu ka masjid Jumat geus teu eta mah bagi jelema nu keur ngabersihan batin tahilah wa zarul ismi wa batina tarolah nu zahir mah meureunanan pangkat ustad pangkat kiai mah rada deureus rada bisa rada encan aya bisa mah rada tapi pelebah batin mah hese jasa ria teh ujub teh anu tadi dicaritakeun teh masyaallah sakitu hesena dua eta tatina latifatul qalbi jeung latifat jeung nafsu latifatun nasi inna nafsala ammaratum bisu esina sakitu tadi nah ieu nu hararese mah kos kitu nah eta teh nu kudu dipiceunan teh urang teh hirup memeh maot supaya miceunan panyakit eta ulah ngahayalkeun hayang jadi wali ulah ngahayalkeun hayang jadi solihin ulah piceunan bae eta na wali mah datang sorangan ketika Kangjeng Nabi Musa hayang kapanggih jeung Allah hese jasa hese Kangjeng Nabi Musa teh hayang kapanggih jeung Allah datang ka menta kapan Kangjeng Nabi Musa maka Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti teu kapanggih-panggih hese sakalina Gusti Allah deuk manggihan Kangjeng Nabi Musa maksudna deuk dibere kapanggih jeung Gusti Allah di Gunung Tursina syarat-syarat teh loba jasa hiji puasa heula 40 poe dua kudu miceunan segala rupa nu aya di awak baju ulah leuwih ti hiji bae Musa teu meunang kapanggih jeung jelema selama 40 poe eta teh riadoh Kangjeng Nabi Musa sagede Kangjeng Nabi Musa nu dipilih ku Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti Allah syaratna loba jasa jeung hese ketika kapanggih jeung Gusti Allah teu kuateun Kangjeng Nabi kharasaiqo ngusruk Kangjeng Nabi Musa tapi Kangjeng Nabi urang mah teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah Gusti abdi mah kumaha Gusti bae jadi ciptakeun teh ku Gusti abdi mah nu penting mah abdi mah ngalaksanakeun parentah-parentah Gusti ngajauhan larangan Gusti instruksi ti Gusti titah nyampikeun ka umat ku abdi bakal disampai-sampaikeun kitu bae abdi mah Gusti teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah yo dijemput ku malaikat Jibril dibawakeun buruk dibersihan heula naik cek Jibril deuk dibawa ka mana teu nanyakeun kitu Kangjeng Nabi mah deuk dibawa ka mana deuk kumaha henteu dipapakeun ku malaikat Jibril jeung ku malaikat Mikail mau ke buruk naik berangkat datang ka Masjidil Aqsa sugan nanyakeun Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu
gerak Allah baik mah datang ke dia turun cekang malaikat Jibril turun salat imaman Allahu Akbar nabi-nabi jeung rasul ngamakmum di tukang nanyakeun teh Kangjeng Nabi dek dibawa ka mana henteu beres naik cek Kangjeng cek malaikat Jibril ayo berangkat ka luhur naik ka langit ka hiji nanya teh Kangjeng Nabi dek dibawa ka mana henteu janu ditanya sama malaikat Jibril man hada saya ada Muhammad apakah saya iya instruksi geus saya ente ada Jibril aya teh di barengan Muhammad geus dibere izin geus naik Kanjeng Nabi na ditanya ente Kanjeng Nabi mangan nanya doang aya teh saha aya di mana ente nanya kendek dibawa ka mana ente teu boga maksud tah urang ibadah teh titah nuturkeun kos kitu ulah hayang kapanggih jeung Allah ai salat ente tolol teh coba pakai udeng-udeng pakai jubah